nyaeta Fitri. Fitri geus rada lumayan lila, manehna digawe di pabrik KHT teh. Jadi bisa disebut geus pangalaman jeung geus apal kaayaan di eta pabrik. Nya bisa oge disebut pagawe senior. Peuting harita ninggang dina malam Jumaah, geus waktuna para pagawe eureun digawe. Kusabab geus waktuna baralik. Jam 11 peuting geus loba anu katinggali kaluar ti eta pabrik. Fitri oge pon kitu deui manehna rek ngadon balik ka imahna. Katinggali Fitri jeung salah saurang baturna lempang bari ngarobrol keluar ninggalkeun ruangan gawena. Dijemput atau rek numpak angkot wae, Fit? Kana angkot Mas, nu biasa ngajemputna ke rada hareeng. Ari kamu sarua rek kana angkot? Abdi mah anu ngajemput, biasa si Kukut. Oh nya atuh ari kitu mah. Sok we atuh nya, kamu ti heula. Abdi hayang ka WC heula. Abdi ti heula atuh nya. Kade geus sepi bisi di WC na anu maturan. Ih. Mun aya nu maturan mah diseblok we, naon hesena. Imas mah langsung keluar ti eta pabrik. Ari Fitri kalah kabalik di ka jero, maksudna mah rek ngadon ka WC heula. Sigana wae kusabab Fitri geus ngarasa biasa, sok sanajan geus peuting oge. Bisa disebut salah seorang awewe anu wanian manehna mah. Sok padahal lamun parang wanci geus peuting di eta pabrik teh sok katinggali rada geeuman. Beda deui lamun keur waktu gawe mah. Sajabati gandeng ku sorang mesin teh nya loba jelema deui. Lamun seug wanci peuting sajabana ti lampu oge sok aya nu dipareuman, nya antugna nimbulkeun perasaan anu beda. Mun seug cek jelema anu kakarek ka eta pabrik mah atawa keur pagawe anyar. Kadang lamun keur pagawe anyar mah hayang kacai oge menta dianteur. Moal wani sosoranganan siga Fitri. Rada lumayan lila Fitri aya di WC na teh. Sanggeus kira-kira ya sababaraha menit kakarek katinggali Fitri keluar ti WC. Basa Fitri keluar ti WC, eta tempatnya geus sepi, geus taya pagawe saurang-urang acan, ngan ukur manehna hungkul. Tapi sok sanajan kitu, keur Fitri mah teu jadi keung, teu jadi sieun. Malahan katinggali Fitri keluar ti kamar cai, semu anu tenang bari jeung taya karingrang. Kakarek sababaraha lengkah, malahan can jauh ti WC. Fitri ngerasa aya nu tinggaleun di WC. Nya akhirna manehna balik deui rek nyokot barang anu tinggaleun teh. Basa Fitri asup deui ka WC. Mimiti aya kejadian anu rada aneh.
panto WC ujug-ujug ngajablog sorangan. Sabab bieu mah panto WC ku Fitri teh ngahajat teh ditutupkeun. Sabab pikirna ngan ukur rek barang cokot barang anu tinggaleun. Basa panto WC ngajablog teh Fitri oge rada ngarenjag. Sabab manehna ngerasa reuwas ku sora panto WC anu ngajablog. Basa Fitri keluar di WC, eta panto teh jadi hese dibuka. Panto WC siga aya anu ngunci. Fitri gegedor karena panto bari gogorowokan minta tulung ka satpam. Tapi sok sanajan kitu, Fitri anu gegedor bari minta tulung supaya dipamukakeun panto WC anu ngunci teu pupuguh. Tapi tetep taya jalma anu malire. Sok komo di satpam anu keur aya di pos hareup. Geus pasti nawe moal kadengeun. Ku sabab teh nu malire ka Fitri anu kakunci di WC. Fitri jadi rada keheul kana eta kajadian. Fitri oge teu nyadar ujug-ujug ngomong ka mana karep. Fitri anu kerada keheul jadi ngomong suaban. Sugan panto teh ngadon dikunci ku jurik. Dasar we jurik teh meni leureun pisan der ngadon ngunci panto WC. Teu pugu-pugu gerak pan sidik di WC teh keur aya kuring. Sanggeus cacarita sarupa kitu, Fitri oge ngarasa heran. Sabab ujug-ujug aya kajadian anu rada aneh. Eta panto anu tadina ngunci teh ujug-ujug muka sorangan. Dina mukana eta panto teh malahan katempo siga aya jalma anu ngadon muka ti luar. Ningali kitu Fitri lain jadi sieun. Tapi kalaka timbul sangkaan sigana wae di luar aya jalma, aya babaturan atawa aya satpam anu ngahareuyan ngadon ngunci panto WC ti luar. Fitri keluar ti WC bari katinggali paromana semua anu rada keheul. Manehna sarupa kitu teh sigana wae rek ngadon nyarekan jalma anu ngadon ngahareuyan manehna. Tapi naha bahasa manehna kaluar teh gening di luareun WC teh taya jalma saurang-urang acan. Jajauheun ka jalma anu ngadon ngahareuyan mah jeung deui lamun enya aya jalma anu ngadon iseng geus pasti we kudu masih kene aya di dinya. Fitri teu loba pikir kana eta kajadian. Manehna langsung leumpang rek ngadon kaluar ti jero pabrik. Kakarek ge 2 lengkah leumpang. Fitri nyebakan pundukna. Sabab karasa ku Fitri siga aya nu ngadon niupan kana pundukna. Fitri oge langsung malikeun awakna ninggali ka satukangeun. Tapi angger taya sasaha. Akhirna Fitri neruskeun deui lengkahna. Can ge jauh manehna ngalengkah leumpang. Fitri ujug ngarandeg. Sabab ceulina ngadenge siga aya nu ngadon lulumpatan. Kadenge sora suku anu lumpat dina lantai teh jelas kadenge ku Fitri. Tapi angger basa ngahaja ditinggali mah angger teh jalma. Geus kitu
Kadenge deui aya sora anu ngagerem di satukangeun Fitri. Mun seghal sarupa kitu teh kajadiana ka awewe sejen, geus pasti langsung lumpat di eta tempat. Ngan kusabab Fitri mah ludeungan jeung siga anu panasaran kana kaayaan di eta tempat. Manehna kalah terus nitenan sabudeureun eta tempat. Sabot manehna ninggalian sabudeureun eta tempat. Ujug-ujug kadenge aya sora semu anu aneh kadengena ku Fitri. Fitri oge jadi rungah ringeuh netenan eta sora. Neangan saha ari maneh. Urang mah aya di dieu. Manehna nelek-nelek di belah mana datangna eta sora. Sanggeus kitu breh katinggali di sagigireun kenca manehna aya hiji makhluk anu keur ngabedega. Katinggali jelas aya nama ku Fitri. Di sagigireun manehna aya makhluk leutik sagede jalma kerdil. Katinggali ku Fitri eta makhluk teh kukuna paranjang. Jeung katinggali siga sareukeut, buukna ngarumbay panjang. Malahan panjangna eta buuk teh kagapuy kana lantai. Panjang buukna ngaluwihan jangkung awakna, bari jeung panona dekok. Ningali kitu mah sok sarajan Fitri kasebut jalma anu wanian. Mimiti katinggali awakna rada ngeleper. Sok sanajan eta makhluk katinggalina sagede kitu, tapi keukeuh ningali beungeut tapi kasieun mah matak nimbulkeun kakeueung. Geus maka aya di eta tempat teh ngan ukur ayana Fitri sorangan. Sakomo deui katinggali panonna eta makhluk teh mencrong ka Fitri. Malahan saterusna katinggali eta makhluk teh ngadeuketan ka manehna. Fitri jadi undur-unduran ngajauhan ti eta makhluk. Saterusna mah Fitri oge lumpat hayang ngajauhan eta makhluk. Ngeunaha atuh lumpatna Fitri teh jadi teu bisa jauh ti eta tempat. Tayona wae Fitri lumpat teh ngan ukur kukurilingan. Kalaka balik deui ka asal. Anu tungtungna jadi gok deui jeung eta makhluk. Geus aya sababaraha balikan Fitri ngadon lumpat. Leungeun Fitri ujug-ujug ngerasa aya nu nyekal. Fitri ngeureunkeun lumpatna. Bari jeung karasa ngandelan rasa kasieun. Sabab cek panyangka manehna yen anu nyeklan leungeun manehna teh taya lian teh eta makhluk anu aneh teh. Barang manehna sadar nu puguh mah leungeun Fitri teh dicekel ku salah saurang satpam anu kaparengan keur ngontrol ka palebah eta tempat. Satpam oge barang datang ka eta tempat. Rada heran ningali Fitri anu keur lumpat ku kurilingan. Sanggeus jelas yen anu nyekel leungeun manehna teh satpam. Fitri kakarek teger pikiranana. Malahan sanggeus aya satpam di dinya mah makhluk anu katingali ku Fitri oge jadi ngiles. Geus teu katingali deui ku Fitri. Fitri bari hari weus-weus nyaritakeun kejadian anu cikeneh ka alaman ku manehna. Sanggeus dicaritakeun kitu mah malahan satpam oge ngomong ka Fitri ngeunaan makhluk anu tadi nembongan nyaeta pisan makhluk anu disebut jenglot kahatek. Sigana wae eta makhluk teh
bisa disebut anu ngageugeut eta pabrik. Nya eta pabrik kahatek nu aya di bumi asri Cijerah.